warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deh sareng abdi Firda Putri Ramasari, Abdi Siti Fatimah Zahra di Sunda News. Parmil sadayana, banjir merupakan hal anu geus aneh deui karbo di ibu kota Jakarta. Hampir di daerah Jakarta pakenaan ku banjir. Banjir ieu hese dicegahna kulantaran kasadaran masyarakat anu sok miceun sampah sembarangan ka walungan makin meningkat setiap harina. Henteu eta hungkul, curah hujan anu tinggi jadi penyebab banjir oge. Seueur nu nyarios banjirna teh kiriman ti Bogor kulantaran di Bogor di musim hujan sehingga tanggul walungan Ciliwungna jebol anu ngakibatkeun bumi warga jadi kakeum banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ningali langsung ka lokasi. Aktivitas masyarakat kudu kaganggu kulantaran banjir ngeueum bumi warga. Tepang deui sareng abdi Hafiz Ramadan. Pesatna perkembangan media sosial di Indonesia ngajadikeun informasi saeutik online bisa teres sampai ke masyarakat. Nyahna perkembangan media sosial anu pesat jadi dibarengkeun ku sikep masyarakat anu teu bisa ngabedakeun mana berita anu bener sareng berita anu salah atau disebut sebagai berita hoax. Berikut ieu aya babaraha tips ti arurang ajang ngenalkeun berita hoax. Anu kahiji, biasana warta hoax teh ngandung judul anu provokatif. Jadi amun urang meunang judul anu provokatif bisa jadi eta teh warta hoax. Anu kadua teh amun urang menang warta tina website atanapi tina link, urang kudu cermati heula alamat situsna. Kusabab aya 40.000 media warta di internet ngan 300 anu terverifikasi oleh Kemeninfo. Anu katilu, warta teh ciri-cirina ngabogaan fakta-fakta anu bener-bener kejadiana. Nah, sedangkan hoax hanya terdiri dari opini-opini unggul. Jadi, orang kudu bisa ngabedakeun mana anu warta, mana anu hoax. Anu kaopat biasana warta teu hanya berbentuk teks tapi oge berbentuk foto. Nah, biasana foto teh dileuwih-leuwihkeun atanapi aya unsur pamohalan. Jadi, urang teh bisa terpedaya oleh foto-foto tina berita hoax. Nu terakhir, nu kalima. Nah, urang amun geus meunangkeun berita-berita hoax, urang entong heula nyebarkeun ka halayak ataupun ka publik. Urang kudu ngalaporkeun warta hoax eta ka babaraha media sosial atanapi pun ka Kemeninfo, nyaeta melalui aduan@mail.kominfo.go.id. Eta wae tips ti arurang. Sekian, terima kasih. Sampurasun, patepang deui sareng abdi Dinulandari. Abdi juga sareng juga. Di dieu abdi jeung Deka bade ngarekomendasikeun tempat wisata nu jadi pilihan pamirsa sadayana liburan di akhir pekan. Tempat wisatanya ya, Curug Cibolo, bagi tepatnya aya di daerah Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bogor teureun-eureun nyieun para traveler terpukau karena kaendahan alamna. Curug Cibolao mangrupakeun salah sahiji buktos nyata kasejukan di kawasan Gunung Paseban Bogor. Umumna Bogor dipikawano sebagai kota hujan atawa kota 1000 hiji angkot. Tapi nyatana aya 300 leuwih curug nu aya di kota hujan ieu. Curug Cibolao nyaeta salah sahiji tempat nu cocok jeung pamirsa sadayana liburan sareng sakeluarga. Sakitu wae info ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.